Ieu mah pertanyaan ye punten Pak Kiai abdi bade tumaros. Abdi setiap hari Minggu ngaos teras direkam apakah Pak Kiai suka atanapi ngijinan. Nu kenging ngarekam disetel di nuseur jalmi punten lanum abdi teu sopan ka Pak Kiai sedengkeun di sebelah abdi aya Muhammadiyah. Kumaha eta Kiai dudung nu di kampung. Ulama ti awal ge teu ngidinan direkam ulah sok direkam. Ayeuna loba rekaman, kemudian aya video disetel di mana-mana. Kula nama pan teu meunang untung. Nyana nu ngajualan, nyana nu untung bebejan teu pan kula. Nu jelas wa kula wa embung di kitu-kitu ti awal ge embung. Loba tamu nu ti Bandung bahkan ti Surabaya aya ti Cebrang bebeja silaturahmi hayang amprok lantaran nyana boga videona cek kula aing mah teu produksi. Mari ieu rombongan ti Bekasi kemudian di Purwakarta nyana dongeng boga rekaman Pak Kiai sidina videona lengkap dan lain sebagainya. Kok kula dibejakeun ti awal ge kula mah ngaulah-ulah direkam ngaulah di videokeun ngaulah bae. Geus jadi mangan sakadar ngaji teh ngan sakadar sakieu be urang mah hiji nyaritakeun ilmu Allah, kadua hayang meunang ridho Allah. Nu daek ngararaji, nu teu daek mah sabodo. Geus sakitu ieu mah ngan sakadar ngaleungitkeun kaguguran doa. Di akhirat besi ditanya ku Gusti Allah, teu dibikeunan geus dibikeunan. Jungke ditanya ku malaikat, pan eta direkam? Iya, tu tanyakeun kanu ngarekamna ka ditu. Meureun cenah kebagian saperak dua perak hating henteu. Nah, kos kitu ya bahkan di Jakarta kamari rombongan kiai-kiai muda datang nyaritakeun deui meuli rekamanana di nu jualan di ditu di Tanah Abang ambo bisa kos kitu atuh tah etalah wallahu alam. Kula nama embung ti awal bahkan aya di internet geus sababaraha kali kanu jitu ngaulinkeun internet supaya dihapus ulah aya. Dan pernah aya tamu ti Mesir, aya pernah tamu ti Maroko, nyana muka internet, kemudian aya aju ka dieu ngahaja be ti Mesir, ka dieu ti Maroko. Ye, gede ting ongkos hayang kapengi jeung aing mah lantaran kos kieu bentukna ieu sakikieuna bae. Kula ge dibejakeun mun endeu ka dieu deui sakadar hayang kapanggih jeung kula teu kudu ulah geus pokona mahal teuing ongkos. Kurang lembur kula ge tilok hayang kapanggih jeung kula kunaon kana hayang kapanggih. Geus sakitu bae teh ulah ya ulun sababaraha kali kula minta coba dihapus blog-blog nu aya di internet lain sekali lain dua kali tetapi muncul deui wallahu alam. Urang kula nambung Allah ngagerakeun seperti eta sabodo untungna sabodo we ya deui rumah nu kageteun di daerah gitu Tasikmalaya jauh di Tasikna ge tungtung dunia eta mah
dari sa mobil Kyai kabeh tanya boga rekaman Nahju nyarita kenang di mana sekolah menang meli di kota Tasikmalaya anu dagang mah tuh jin teh jelema seri ujung-ujung nanya nanek ngaji cenah iraha waktu ke ka dieu dek nyen rombongan di Tasikmalaya jauh Tasikna di kota Tasik masih kena 2 jam naik mobil tung dunia aja kula gitu mah gitulah nya saja sabodo geus loba jasa informasi nu jualan kula nama ngaulah di awal geus nu nyahoeuna cukup Allah bae teu kudu dikanyahokeun ku jelema riweuh dikanyahokeun ku jelema mah lantaran nu ngalemayan nu nyacad aya gitu bae satungtung dunia aya moal eureun-eureun ai jeung Allah menyana nyacad teu kadenge urang atuh nyana ngalem teu kadenge kuang ge bae di akhirat ai jeung jelema pan kadenge ku ceuli sabodo aya deui rombongan deui di Bandung kan di Bandungna jauh ka ditu ka Gunung Halu masih jauh kan siapa nyaho ka Gunung Halu lah moal bae pokona mah sabira hirup upek-upekan diketos doang atuh nah ka dieu nyana terus caritakeun rekaman kabeneran ka dieuna jeung DPR jadinya nanti aku kiai cenah ngomongna ieu ka kula nyinggungan bae aing mah wau henteu kasihan henteu sia anu nyinggung atuh tama nafsuna nu kasinggung mah tapi ti harita nyana teu bergerak deui di partai eureun di partaina sekali-sekali nyana sok ngaji ka dieu ai nilik manfaat mah aya ngan nilik madarat mah atuh loba terutama nama atuh kauntunganna kuduna mah bagi 2 geus teu beres carita jadi sakali ini kula ulah direkam-rekam ulah terus inget ke almarhum MZ Zainuddin MZ jadi jana walaupun can ngaji ke dia ternyata geus bebeja ke kula boga rekaman kiai awalna juga kula itu emang pakai ngerti ya sedikit-sedikit saja ngerti karena mah orang Betawi paham ngan nyana Sundana ngan bisa henteu nah jadi kos gitu di akhir zaman mah boro-boro ieu ngaji minantu ditok-tok ku lelenjing sambal ge aya di internet tah eta kos gitu di akhir zaman masyaallah lah sieu teh nyawa ka lelenjing nyaon meureun lelenjing tah zaman kabelah ditu lelenjing mah zaman Raboes Majahun gua di daun terapoes majahun maksa dugdeg gadituna masyaallah jadi kula mah ngalaman hirup di zaman Raboes zaman peneng kaeta iya gua di mah waduh ya zaman internet zaman kitu informasi cepat disebut era globalisasi pantek cek Gus Dur belum siap rakyat Indonesia untuk masuk di era globalisasi sugan kula macan siap teh kunaon horenganan bakal tuturuti jelema teu kuat nahan informasi geus ancul-anculanana jang dunia bae akhirat tertinggal akhirat bakal ditongton doang di HP di televisi di internet dibukukeun ku ari mah diamalkeun mah henteu
ditiru akhlak-akhlak barat, akhlak-akhlak moral-moral nura rusak ku budak-budak lembur. Iyalah can siap bangsa